Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung irodat Allah urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalalepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura bisa jadi urang kabeh kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwa santri nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun tukang dagang ditanya kunaon makejeng dagang pasti jawabanana hayang untung. Anu tani lamun ditanya kunaon makejeng tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering init ka doktor kunaon makejeng ka doktor jawabanana hayang sehat. Tah ari pangaosan ibu datang ka ieu tempat hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Da loba jelema ari nit sakola nepi ka luhur baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna na kudu kitu aya geus boga ilmu. Sadengkeun ari ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu tinggal bisa ngoncoran hirup sorangan tapi kenyataan mah kabeh ge baroga ilmu dah hirup mah poek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah da kicep bareuki hees. Kabeh ge arapal kudu infak jeung sedekah tapi pedit mah geuning anger. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning ustad ge pasea wae. Ibu ge ararapal ka salaki kudu hormat geuning teu kabeuli baju alus mah jeding. Berarti urang teh ilmu mah geus boga nganu eueuh teh cahaya tina eta ilmu sehingga batur lalajo urang teh karek pinter nyaritana teu katempo eusi akhlakna. Well. Dimulai pertanyaan, saha jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana ngan hiji-hijina, kolbun salimun iwati hate anu bersih. Lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate, beuki luhur ilmuna, beuki tawado dina hirupna. Ngan lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate, loba ilmu bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Allah, naha sombong asa aing panggablegna. Keheul atuh da. Pon kitu deui harta sarua. Harta cicing di jelema nu alus hate bakal bager, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum, mere oncor anu poek, ngahudangkeun anu labuh, yatim kabantu, nu susah katalang. Harta cicing di jelema nu alus hate. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki adigung dina hirupna. Boga kongkorong lempang dongko. Pinggal ti dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu setruk. Nepi ka hayu urang pangaosan. Aing mah hayang ngepret kana kitu teh tah. Kunaon sababna harta cicing di jelema nu kotor hate. Nu paling paur sangsara kotor hate, maka muncul penyakit panasan. Keur mah nu beunghar goreng hatena nu sangsara sarua gorengna, nu beunghar meuli kongkorong nu sangsara ge sarua, ngan nu beunghar bisa dijual nu manehna mah henteu. Naha tina lajada ladang COD.
mata katangtuan hirup manusia hampura tah eusi hate. Baju saragam, tiung saragam, hampura hareupeun Allah mah teu ngaruh keur naon tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Matak nu kudu disaragamkeun ku urang teh lain sakadar tiung jeung baju, tapi gerat gewat geras saragamkeun tah eusi hate nu sanyana. Ibu ngageulisan awak soal babari. Beungeut hideung hayang bodas tinggal meuli we skincare, beungeut glowing ngan punuk mah ngerenge. Da anu kudu dibodasan mah tah eusi hate. Keun we urang mah tumarima deuk hideung deuk kitu ge da teu guburung we geuning payu. Malahan salakina ditanya, "Mang naha kawin jeung nu hideung?" "Genah." "Nama ge jeung genah." Bangsat ge teu tulus. Palebah mana cinta urusanana bangsat jeung hideung. Heueuh lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri. Pugu bangsat ngoceak asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Tak ieu teh ngaranna teh hikmah. Matak hakikat manusia mah gumantung eusi hate. Ibu dangdan serkebek anger kena kuruksak, buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, ngalusan awak mah. Dah hakikat jelema mah nu kudu alus teh adalah eusi hatena. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan, seuri pan lucu. Coba nini beak huntu seuri pan muringka. Aki-aki keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot mengadar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Matak naon nu kudu ku urang disombongkeun tina ieu hirup. Kade Pak lamun batur teu salat boga dosa ku teu salatna, ngan kade anu sok salat ge boga dosa ku naon sok ngarasa pang salatna. Alah, geunah ai ceramah loba nu ungeuk teh euy. Teuing ngarti teuing tunuh. Jelema teu pangaosan bisa jadi boga dosa lantaran teu hadirna, tapi kade ieu ge sakapeung sok boga dosa ngarasa aing pangaosanana. Nepi ka isuk teh dibeja-beja kunaon jiga nu tunuh ngaeus atuh wengi. Saha nana ieu nun ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus we. Hanya sebatas kitu. Padahal hakikat hirup manusia mah ya gumantung hate lain gumantung saragam. Dalamun gumantung saragam pangajian nu bakal nyarek pangheulana teh salaki. Da urang mah pan pangajian teh ampura Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gonta-ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh mah naha lieur kana babatok. Karena bajuna, padahal hakikat hirup ladang pangajian teh kudu aya perubahan sifat dina hirupna. Ibu galak ka salaki, popolotot ka salaki, bubar ti dieu geuwat tangkep aya. Ceuk salaki teh naha mamah uing ngaos jadi lebay, tobat. Paling kuat 2 poe, isukna teh aya pangajian, moal teh dijurungkeun tuluy, mah ngaos deui, naha alus jadi robah sifat hirup. Ngan lamun teu robah-robah tina ladang pangajian nu mana nu ku urang keur didatangan. Bener. Ibu ngareneng awak soal babari, ngareneng awak mah tah nu hese mah ngareneng hate. Ieu awak ngareneng pan hate mah teuing. Lautan jero bisa diteuleman hate deat manosa hese dikobet. Ngareneng awakna heueuh ngan lamun hate teu ngareneng isuk ge bakal gujrud nu deukeut jeung urang bau kelek. Di masjid ngareneng berjamaah heueuh berjamaah awakna babari teuing tah nu hese mah berjamaah jeung eusi hatena. Berjamaah awak tinggal asup ka masjid tuluy ngareneng eta berjamaah awakna ngan hate mah wallahu alam. Mana bukti geuning bubar ti masjid sok ngomongkeun salat batur. Tadi mah urang cenah euy salat jeung nu utek-utekan berarti sapanjang salat si eta kieu berarti. Lautan jero bisa diteuleman hate deet manusia mah hampura hese dikobet. Jeung tong sok nuding batur teu pangaosan bae da batur. Batur salah urang nu ngomongkeun sarua garelona teh. Batur nyieun kasalahan ku urang diomongkeun sarua teu acregna. Palebah mana batur nu salahna boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku ngomongkeunana gibah ngaranna. Aduh, arungok bari teh marenehanana nu kitu teh. Padahal hakikat hirup mah batur teu pangajian keun. Dah hakikat ibadah mah lain hiji bahkan loba. Urang ibadah nomor 2 bisa jadi batur nomor hiji.
Urang ibadah nomor 3 bisa jadi batur mah nomor 4 ngan ulah sok hayang lalajo karena pagawean batur mundek lalajo karena pagawean diri sorangan. Bener? Ayeuna nu teu datang ka dieu keur ibadah gede tuang atos da masak lo salakina Pak beli sono ka abdi der weh bisi teu percaya jug toong hiji-hiji. Ayeuna ibu datang ka dieu wallahu alam jadi ibadah da gumantung tina tekadna. Matak hate anu alus eusina innallaha ma'ana lamun hate geus bareng jeung Allah. Tak ieu teh kuring teh nana gerhana teh keur neangan jelema nu bareng jeung Allah teh nu mana. Nah ieu pangajian bareng jeung Allah teuing. Isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Heueuh geus kajawab berarti penting ieu pangajian teh lain karena Allah. Naon atuh hayang lalajo jelema anu na TikTok. Tanya diri kuring eta kitu nana gerhana ceramah jeung Allah duka teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Nah ari ibu suudon. Ai panya teh hate teh aralus. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang, enggeus ku Bapa catat berarti kuring hirup dina hate lain jeung Allah tapi tujuanana adalah duit. Matak lamun jelema cek ibu teh genah euy ngulem ieu mah engke deui mah hajat deuk ngulem ngan teu boga duit kumaha lamun teu dibayar kumaha cek kuring geus pinuh. Matak jawaban innallaha ma'ana teh hese Pak. Bener? Lamun jalma innallaha ma'ana dirina jeung Allah na sifatna sifat Allah kahayangna kahayang Allah jeung keputusanna ge keputusan Gusti Allah. Jadi urang masa kadar wayang nu keur diigalkeun. Innallaha ma'ana ayeuna ibu hampura bisa aya randa ngora-ngora budak jadi korban cerai heueuh tong nuding Allah saha nu kudu dituding goreng adat pasea jeung salaki lak-lak dasar bebeakan eta ka salaki nyebut ge si bagong kumaha cek salaki lamun kuring bagong berarti maneh bikangna lol anak mamah bagong bapa bagong ari abdi anak begu rag-rag talak jadi rana ngora-ngora budak jadi korban tong nuding Allah naon atuh goreng adat ieu tah coba lamun hirup bareng jeung Allah ibu amak kasalaki ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon hate bakal tenang lamun salawasna pake eling ka pangeran amak kasalaki wirid we atuh lalaki keur nagogna TV ibu masok kana beungeutna subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh nyampeurkeun jebrod mere duit 2 juta jawab ku ibu bari centil sadaqallahul adzim pasea moal jadi juda moal jadi rana moal matak jalma nu bareng jeung Allah salamet dunya salamet akhirat ngan lamun teu bareng jeung Allah boro-boro akhirat di dunya ge dicabok batur panon tawado ceuli tong resep gosip bibir tong cobrot ngomongkeun batur ngalengkah kana salah tak bareng jeung Allah teh pan ieu mah eueuh nu kitu teh panon popolotot kana gosip beuki teu kaur batur nyen kasalahan nepi ka renyem bibir teh ngalengkah teu waleh kana salah matak boro-boro di akhirat bakal salamet di dunya ge ditalapung batur bener tong sok ngabisani kana kasalahan batur da urang teh manusia itu manusia urang manusia pada manusia boga kasalahan nu sarupa matak hirup masa benerna urang di dunya palsu kabeh ge teh ieu ibu-ibu pangaosan ieu teh palsu darangdan sakerkebok make up dipake blush on ongkoh coba di imah daster merengkel tak eta asli nama nana gerhana ceramahna asli palsu tadi ge pan ceramah nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah kumaha lamun panitia gede kawani sae ceramah teh kartos pisan bener urang teh kudu nyaah ka yatim jeung ka miskin ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun urang bagikeun ka fakir jeung miskin kumaha cek kuring tong kitu panitia jadi jawaban innallaha ma'ana teh mana atuh lamun Allah bareng jeung urang sifatnya kudu nurutan sifat Allah. Sifat Allah Asmaul Husna 88. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Patah, nepi ka Ya Sobur. Mana hiji oge eueuh da di urang?
Ya Rahman, Ya Rahim, Allah Maha Welas, Maha Asih, sagelo-gelona urang, sabejad-bejadna urang, satebalik-tebalikna urang, anger Allah mah tubu ilallah, taubatan nasuha. Itulah Rahman Rahim Allah. Lalu budak tetangga, dagang comro, nongtot polo, meuli moal. Nama kejeng moal. Nah memang na ibu tegablek polo gitu. Lamun budak tetangga dagang comro nongtot leho cek ibu moal meuli, berarti nu ditempo lain comro, tapi ibu mengaret leho. Na awak bapak teh aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, na awak ibu aya kagorengan. Allah mah teu nempo kagorengan manusia, tapi Allah mah nungguan tobatna eta manusia. Da alusna jelema nu boga Rahman Rahim mah bijil sifat nyaahan, asihan, jeung dedehan. Budak tetangga dagang comro nongtot leho geroan. Ka dieu jang, mama teu hayang comro, ngan eta we kabita ku polo. Kuat hejo. Ngahaja ngareun barang hakan. Ya duit 10.000 ngan wayahna sing-siringkeun eta leho di balong emak keur parab jair. Sebreng-sebreng budak leungit lehona, payu comrona lantaran eueuh lehona. Tah Rahman Rahim teh kudu nepi ka dinya, Pak. Jadi lamun batur salah, entong wakan nuding kasalahan batur, kotek tak awak sorangan, kunaon batur salah, bongan urang teu nemongkeun benerna. Kunaon batur kedul, bongan urang teu nemongkeun daekna. Kunaon batur pedit, bongan urang teu mere conto dina bageurna. Jadi kekeh nu salah teh geuning lain batur, tapi hakikatna nu kasalahan tah gegedena mah na awak urang sorangan. Bener. Mata kirup mah geus hate nu alus mah tumarima. Ibu awak geus hade geus tarima we. Ieu mah halis alus krok ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki, naha leungit hiji. Bulu panon geus hade antep. Ieu mah disambung lik-lik ka luhur atuh nempo urang teh kiceup. Bari nu ka dieu teh pan aya nu urang jauh bari mau motor, gelebug angin atuh bulu panon nilep duanana ti kusruk kana susukan, kakara inget ya Allah. Lain Allah dudut bulu panon gresok. Jadi mun urang cilaka lain ti Allah, tapi lamun urang cilaka tina nafsu, Pak. Nu hajat, dah hirup hajat pirang ngawinkeun, panganten lalaki aya, panganten awewe aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul geus beres. Pan ieu mah gede kahayang, tabuh wayang golek 65, bajidor 10 juta, dangdut 7 juta. Milu joget tengah peuting dina bajidor, tungguan 2 poe jebleh di masjid. Pas ditanya kunaon mang kamari joget ena ceurik kieu geuning takdir Allah teh beres hajat gede hutang kumaha cek kuring lebok. Jadi kahayang urang kudu cocok jeung kahayang Allah, ulah sok ngagugu nafsu atuh. Kahartos ieu teh. Tah mata hirup bareng jeung Allah teh sifat nage kudu nurutan sifat Allah. Sifat Allah Al-Ghafar, Allah teh Maha Pengampun. Tak urang teh kudu asa kampura kasaha ka jelema nu rujit, nu cua, nu ngewa, nu geuleuh, nu keumeuh, nu geuleuh ka diri urang, keun urang mah tong milu geuleuh ka ditu. Sabodo awak urang dihina ngan urang entong ngahina, keun bae urang teu diajen ngan urang mah kudu ngajen. Ieu geuning dibuka mah kan kanyataan mah sarwana imeh. Salaki baeud manehna jeding. Salaki kaluar manehna ka jero, jeduk atuh dina panto. Kumaha cek ibu? Neuleuh sia. Nah naonan hirup kitu. Al-Ghafar Maha Pengampun buktikeun dina awak urang yen urang teh kudu asa kampura ka jelema nu hampuraeun. Ibu baheula ke rumah tangga nyebutna moal aya salaki abdi, moal aya numpang jujurna ke rumah tangga. Rag-rag talak pasea terjadi panggih di uleman budak hayang nyampeurkeun bapa nage ku ibu dijamret. Kumaha ngomongna? Tong deket jeung si Bagong. Leungit eta teh nyiksa diri. Matak nu ngaran kahirupan manusia, lamun hatena lain jeung Allah, maka nu asup bakal sifat lain sifat Allah, tapi sifat musuhna Gusti Allah. Rujitan, cuaan, ngewaan, geuleuhan, sombong kabina-bina, sifat saha eta da lain sifat Allah. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratug angen. Batur meuli kongkoreng, deh eta ge meunang nganyuk. Sabodo atuh rek nganyuk deung teu ibu moal milu mayar. Batur meuli tanah ka rumah sakit. Atau batur meuli nyieun pila paeh we sia mah
Ternyata jelema nu teu asa kampura teh Pak nyiksa dirina. Matak urang samemeh tepung jeung alam akhirat, ieu dunya heula omeana. Bener Bu. Teuing ungut-ungutan ngarti teuing tunuh kitu. Dua-duana atuh tinggal balik we. Matak hate, matak nu ngaran hirup, lamun hate geus bersih bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Nana gerhana capetang dina nyarita cabut ku Allah capetangna moal becus naon-naon. Matak hakikat hirup modal manusia la ilaha illallah. Teu aya deui pangeran angin Allah, teu aya nu ngabisakeun angin Allah, teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah, teu aya nu ngamampuhkeun angin Allah, teu aya nu ngadaekeun angin Allah. Jadi ibu daek lain ibuna, tapi karena Gusti Allahna kuring bisa lainana gerhanana, tapi dibisakeun ku Allahna. Matak manusia naon nu kudu disombongkeun? Bener. Naon nu kudu disombongkeun geura sok? Sabab manusia mah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus ge dialuskeun. Berarti di belakang urang aya anu ngaluskeun saha? Allah. Mata kaalusan sumberna ti Allah tong sok diaku ku urang da lain nu urang. Kapaham? Ibu geulis nanu ibu lain. Baheula geulis teh 30 ka handap. Geuning ayeuna mah direretan ieu eueuh kalau galedek kieu awakna ge. Matak geus kolot ulah gumeulis teuing naha geus eueuh modal. Mun aya budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antep ngan lamun ini sarangeo ustad cekek. Budak ABG mah boga modal dek gumeulis ge memang geulis ieu ini gumeulis keneh amit-amit. Lamun memang geulis nu ibu pertahankeun atuh geulis teh kudu jiga bareto geuning henteu. Buuk hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, boga budak hiji, cumentil, 2 pakusut, 3 awut-awutan, boga budak 4, budak deg awak ngebekahan, kasur merhiji, bea ku sorangan, salaki menalah kope karena tabeng da kaseredkeun. Disiniran ku salakina, gede-gede teuing awak teh, punung, init ke kantor desa, ngayakeun senam, 2 tahun senam, tibatan langsing kalah kebeki wobog. Nah, nusok senam, beres senam, goyobod, comro, misro, liliwetan, ongkoh. Toong salaki, bengek, batuk, TBC, naha mikiran hutang urut goyobod. Mata kagelisan teh lain nu urang geuning, nu Allah. Kuring bisa ge lain nu kuring, nu Allah. Bahkan bapa beunghar ge lain nu bapa, nu Allah. Mata hirup mah hayang beunghar ulah dibere sangsara mangsa bodoh. Semakin jelema beunghar, semakin diberi tugas tina eta kabeungharan. Na teu gableg ka era gedong sigrong mobil mewah sawalega aya nu yatim diantep. Na teu era ari kongkorong kabeuli air masyarakat ari tatangga teu dahar diarantep. Na teu izin ari baju warna-warni bari mahal di saat batur teu boga baju. Matak semakin jelema beunghar, semakin diberi tugas ku kabeungharanana. Bener. Matak lamun di dieu aya jelema teu akur jeung nu miskin, hirup jelema beunghar teh disebut ku nu miskin. Matak jadi jelema beunghar teh kudu loba nuhun ka nu miskin. Nu miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul, nyieun kuburan si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran ti masjid si miskin. Aya nu maot pangheulana nyolatan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kalina miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusa butuh ku batur, ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Bapak make kopiah menang saha, menang batur, baju menang batur, selop menang batur, celana menang batur, maot dikubur batur, ngajuru di tulungan batur, di tahlilan batur, di solatan batur, gerateangan alasan nu alus lamun urang hayang goreng jeung batur. Heueuh well. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur, Pak? Yen hirup urang teh ternyata butuh ku batur. Sip wah. Saha atuh urang teh dah hirup manusia mah ukur disebut. Ibu ayeuna mandang kuring pedah kuring ceramah cek ibu ustad pan. Kuringna mah emung disebut ustad, naha sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean jamotrot ka batur. Nah kudu kitu ari ustad. Hanas disebut ustad ai pagawean pasea.
Ustad mah boga tugas anu tangtu warasatul ambia, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Cing urang ngacung aya teu ustad anu bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nah gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Da goreng wae hate teh ieu mah tuh aduh. Aing mah ampun ieu hate kuat rup. Tapi kadar hirup manusia kuring teh ibu, ibu teh kuring. Ibu manusia kuring manusia, ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jalma pedit tong sok seuli omongkeun. Ibu teh kuring, kuring teh ibu. Mata hakikat nu ngaran hirup disebut ustad era, disebut kiai era, disebut al mukarram ge era. Nah, kuring leuwih apal saha diri kuring. Ibu dihargaan ku batur, sabenerna lain ibu nu berharga, tapi Allah keur munian kagorengan ibu. Bapak dihormat batur, lain bapak nu terhormat, tapi Allah keur nutupan kagorengan bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang, pret. Bener? Ayeuna keur pengajian ibu-ibu nagog, aduh cicingon, lalunguh. Asa teu percaya anu ieu. Di imah mah pan duit leutik, cangangang beeng, meh kana naon. Mangga, ya sok. Kieu we kasalaki teh. Matak ulah ibu teh loba barang penta kasalaki teh dangke ge bakal dibere deuk leutik atawa deuk gede, nu penting mah barokahna. Ieu mah nepi ka dibere duit 50 ngocobrot. Dibere gede kakara 6.7 nepi ka geus diceklan sarungna. Hayu mama teu kuat sono da 1 juta. Coba dibere 50 salaki teh papelengkingan na kursi. Tong sok kitu. Matak lamun aya ibu-ibu anu loba kieu ka salakina, teu keung ke maot hese nilep. Pan maot mah di mana-mana ge di dieu, pa dikieukeun. Ku sabab si eta mah boga dosa ka salaki loba menta, jadi ngejepret deui we kieu tuluy. Untung lebih pinter, asongan 5.000, nah ada nilep sorangan. Tapi bapak-bapak ge ulah ngarasa ngeunah seuri. Geus boga pamajikan ulah sok tupat tempo ka awewe sejen. Nah bapak teh sieun tungtung hirup engke hese peureum. Panu maot mah innalillahi peureum. Ku sabab si eta mah rada cunihin kieu sabeulah, Pak. Hirup teh ternyata ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad teuing hareupeun Allah mah Pak. Ibu bapak disebut soleh teuing hareupeun Allah. Matak kuring macan wani nyebutkeun soleh pada ibu di jilbab acan. Da jilbab ieu menang meuli atuh. Dari jilbab dibawa kana kasolehan nu hakikat mah pe ku ibu angge ieu jilbab ngan kudu bareng jeung hate nu di jilbaban, panon tutupan, ceuli tutupan, bibir tutupan. Pan ieu mah teu gablek ka era jilbab gede, kana gosip beuki, jilbab gede popolotot ka salaki, jilbab badag teu kaur batur nyeun kasalahan, renyem bibir ngomongkeun ka goreng patutan batur, jilbab nu mana nu diparake. Aduh, keprok tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu lebok. Hirup teh ternyata ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Eueuh rakyat, jara di pejabat moal. Aya pejabat eueuh rakyat, nyarek mimpin cucunguk. Matak anu jara di pejabat teh kudu sombong. Naon sababna? Maraneh jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos moal jadi RT acan. Matak hakikat hirup lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Koprok, yeuh atuh ibu nu ngomongna yeuh. Rakyat teu butuh janji, rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Ulah anger we nyebutkeun bebela ka rakyat leutik waradul sia teh ah. Bodoh, orang ngomong kayak geda di dia pejabat iya. Nya, hirup itu ternyata karek disebut. Urang karek disebut ku batur kitu ngesombong. La ilaha illallah. Matak be aja hirup biasa. Matak kuring mah calana biasa, baju biasa. Ngomong ge ngomong biasa, nah biasa.
nya kieu we tak bege turun tina mobil eueuh di jelema assalamualaikum kalak well teuing kunarawan dalamun kuring di udeng di gamis di sorban moal kitu turun tina mobil teh moal teu kieu atuh mustami teh wilujeng sumping al mukarrom moal teu rengkuh da eta ka urang mah leumpang teh ditu nepi keprok ongkoh wel-welan ongkoh di ditu teh geuning aya warung cinta ibu palih mah anu pangaosan kalem we cenah ustadna ge bakal telat bari ka urang teh Pak dipikir-pikir urang teh dianggap nah lantaran batur lalajo bajuna padahal mangga Pak padahal hakikat hirup mah asli tahate innallaha la yang duru ila adsamikum wala ila suwarikum walakin yang duru ila kulubikum Allah moal nempo dedeg pangadeg Allah moal nempo harta Allah moal nempo kaayaan tapi nuku Allah digetilai kulubikum kaayaan hate-hate araranjeun rambut gondrong bukan pembohong lebih halus hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan jigana ceramah kieu mah biheung dipake deui paduli teuing da teu hayang-hayangan di ulemna ge rek di ulem pek teu kajeun nya tapi pan heueuh rambut gondrong bukan pembohong berarti eusi hatena mah pa jujur dijas make dasi teh dituna gede datang ka rakyat leutik asal lieur sia teh mah hirupna teh rakyat mah barang daharna ge sangu uyah samel si eta mah geus aya kemajuan aspal dilebok pertama jeung pertalit dihakan asa araraneh jelema asa leuwih ti buta hejo hirupna teh nya hirup teh ternyata Pak ukur disebut naon anu kuruku urang disombongkeun ukur disebut matak jelema nu kosong hatena hampura lamun deuk bertanya saha maneh guruna ribuan jutaan sabab Allah geus marentahkeun ikra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku aranjeun ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna geura baca ku anjeun ayat Allah nu tidak tertulis alam dunia disebutna alam ge mere ilmu ka awak bapa lamun hirup hayang tawado geura lalajoan pare leuwih bener leuwih tungkul tuh ngan inget melak pare teh jukut ge sok hirup nu dipelak teh pare tapi jukut jeung eceng gondok sok datang piceun atuh jukut jeung ecengna antep parena na awak ibu teh ku salaki teh ditetah soleh tapi naha salah ge sok datang na awak urang teh ku Allah teh dititah teh ibadah tapi naha ria sumping tah hirup manusia teh ibarat taneuh Pak nalika urang pepelakan kade aya nu teu dipelak osok milu jadi bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi beurit jeung cucurut milu hirup hartos jadi naon atuh urang teh saha atuh urang teh beh ieu ge bio pan MC al mukarrom nana gerhana kuat muringkak bulu punuk eta disebut al mukarrom kuat ngagebeg sapanjang leumpang teh eta disebut al mukarrom nah hajuk eling jug sadar kana diri duh di dieu disebut al mukarrom di imah mah salat subuh ge sok kabeurangan eta al mukarrom matak semakin disanjung batur semakin era semakin luhur ilmu semakin bodoh tina alam geura sok hirup ku guru teh ibu init lalajoan hayam kali-kali mah paraban hayam tuluy ibu teh tangkep eta hayam nah da hirup jelema teh kudu era ku hayam mah kabeh ge manfaat ai urang boga dalil napan khairun nas angpauhum linnas jelema nu alus teh nu bisa mere manfaat ka nu sejen eleh urang ku hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin dikotokna ukur aduk eta atuh tulangna seblak tulang coba iya sagelis-gelisna ibu enjing-enjing nog dagangkeun nog ibu ka warung bangkrut warungna ge tuh ku hayam wae eleh lalajoan deui ku urang teh tangkal kabung akarna digodog tina 2 gelas jadi setengah gelas ternyata obat ginjal naik kana tangkalna eueur sasak kamari Ramadan ngadaharan geuning dawet di mana eta aci kabung naik ka luhur aya leungeunnan disopak biji lahang tina lahang jadi kepeut tina peut jadi gula antep entong di ala lahangna curuluk geus bijil cangkaleng ta cangkaleng teh bahasa Cina teh cangkaleng
Jadi orang teh loba bahasa Cina teh tuh aya tung tung seng. Parab kelenci ngaranna sintrong. Ibu init ka uleman nuang naon ibu capcay. Ari bapak keur kerek ngacay. Loba bahasa Cina teh di urang teh nakar. Barudak jaraja naon di sakola cuangki. Eta bahasa Cina kuat nakernya. Teuing Cina asli, teuing Cina Sunda tuh. Caruluk cangkaleng antep dauna loba nu hajat nyieun janur tina daun kawung atuh eta aya nyerena keur sasapu urang kudu era ku kawung kabeh ge manfaat coba awak manusia apa kadang-kadang mangareneng urang teh jeung anjing bisa jadi pengetahuan ilmu sakadang tina anjing oge mata kuring mangajarkeun ilmu eta aya anjing terengkuh puntene pun guru ceuk tatangga rada gelo. Cing teh nyebut nu gelo, maknya guruna anjing. Ah sabodo we kali-kali mah bapa jeung ibu guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing? San najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusa mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kajerian batur. Koprok bari maranehanana nu kitu teh. Tapi pan bener pak, najis anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh. Coba bibir jelema mun ngahina batur, ngaledek batur, ngahianat batur, nyerina nepi ka alam akhirat kabawa kan. Ya. Anjing sakabeung mah jadi guru teh. Leos deui urang teh kana oray. Kudu era urang ku oray. Pan oray mah 30 poe ngajepat ganti kulit ngan ngaran anger oray. Teh nyiniran ibu teh. Jadi pengajian urang mah karek ganti tiung, ganti baju, hate mah teu ganti-ganti. Allah. Ganti kulitna anger ngaranna oray, tiungna ganti, bajuna ganti, hate mah teu diganti-ganti, teu akur jeung dulur anger, pasea jeung tatangga anger, pedit anger, kedul anger, rujitan ka batur anger, aing ngaji anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe. Well. Allah, kuat lah gedai atau bapak-bapak ngeunah cenah euy. Ari heuh hirup mah di dinya tempatna. Bener. Hileud ngajepat 30 poe. Apa nolol jangjang ngaranna kukupu. Tah jadi jalma nu alus mah mun batur rujit, geuleuh, cua, ngewa, geus pangajian teh kudu muncul sifat pikalucueun. Hileud jadi kukupu. Mana teuing atuh. Engke ge cek salakina kadenge tadi ceramah na gerhana dia didenge teuing lah. Buah kitu gitu. Teu da supate nu penting meunah seuri we. Alam teh bacaeun. Termasuk awak bapak. Awak ibu, rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis, baca. Allah teh rob. Ai rob teh nu ngatur, nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa. Ibu kulem eueuh cucumung asup kana irung. Saha nu ngajaga? Kunaha atuh? Allah nu ngajaga, Pak. Rambut manjangan, pan halis mah teu manjangan. Saha eta nu miara? Teu kabayang lamun ibu buuk panjang, halis panjang. Urang titah ceramah ka dieu teu sudi teuing datangna ge. Asa ceramah di alam gaib. Waos tina tulang dina jero leungeun ge aya tulang, tulang mana nu manjangan, tulang leungeun, geuning huntu sanajan tina tulang teu panjang. Saha nu miara? Allah. Teu kabayang lamun ibu urang ngeteng huntu, panganten anyar moal teu ayeuna kawin isuk rujad. Naha beak beungeut ka kokos. Inilah Allah Maha Sampurna, maka nyiptakeun manusia ge dengan dedeg pangadeg nu sampurna, matak mengeus hirup potong loba dirobah, antep. Lain nurutan artis irung pegek, operasi cenah mabay. Teu nyaho panjang teuing. Nya. Tuh hirup mah, matak hirup mah geus we lah tumarima. Guruaneun, Pak. Tuh lalajuan ku ibu eta mumpung aya tangkal buah. Pan tangkal buah teh sakabeung mah osok buahan ngan sok aya anu buruk. Buah buruk tong ditaekan, buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala. Keur naon ngala buah buruk kacape-cape di dahar ge moal?
Simbol hirup manusia ibu diledek, dicaci, dimaki. Keur naon make jeung dilawan. Naha dilawan mah jadi sarwana. Tungguan buah buruk maragrag sorangan. Nu ngahina nu ngaledek ka awak urang. Tungguan engke ge eureun. Well. Sok bapak nyarekan wae ka ibu, antep tong dilawan engke ge eureun. Di mana geus nyeri huntu. Ibu popolotot ka salaki, antep Pak engke ge eureun. Di mana geus nyeri panon. Matak panyakit fungsina keur ngareureuhkeun jelema tina doraka. Heeh. Matak lamun hirup hayang sehat, geus we tong nyieun doraka sehat. Ngan lamun doraka wae digenggeureukkeun ku ustad ngamuk, digenggeureukkeun ku tatangga ngadat, engke ku Allah digenggeureukkeun dikurangan kanikmatan dina awak, eureun si eta mah sorangan. Eta kebejaan kalalaki nu galak ka pamajikan tujang tajong, antep ibu. Kayak eureun sorangan, di mana geus leumpangna kieu tah. Aduh. Tinggal bikeun ceuk ibu teh kop bujur jejeg. Matak panyakit teh keur ngeureunkeun jelema tina doraka. Resep kana gosipkeun antep digenggeureukkeun bisi ngalawan, engke ge eureun sorangan di mana geus budeg. Cobaan ngerasok ngagosip jeung nu budeg ngaler ngidul ge anger teu asup-asup ka si eta. Matak paingan Allah nyiptakeun panyakit, peringatan ti Allah supaya manusia reureuh. TBC, batuk, peringatan ti Allah. Naon sababna? Panyakit teu ditangtukeun ku dahareun, tapi panyakit mah ditangtukeun gumantung eusi hate. Batur nyeun gedong gajug nyeri hulu geuning, kunaon? Panas. Matak ulah nuding kana dahareun. Kolot baheula ge barang dahar mah eueuh nu bergiji. Samak bruk. Ya jonge, jotang, babadotan, pucuk sintrong, leunca, takokak, gares, jarag-jag gitu. Kolot baheula ududna di sisi ongko, di teleg ongko. Eueuh panyakit malaria, naha reungit ditiup ku kebul modar Pak. Coba nu ayeuna higienis, sarehat, geuning setruk. Matak panyakit sumberna lain tina dahareun Pak. Lamun panyakit sumberna tina dahareun, nu miskin isuk bakal loba nu ka rumah sakit, tapi naha kanyataan balen si miskin nu baleunghar Pak. Sabab hirup nu beunghar mah gaulna jeung nu beunghar deui. Imah hiji hayang dua, mobil hiji hayang dua, babari. Imah hiji hayang dua, sertifikatna kabangkeun. Mobil hiji hayang dua, BPKB-na kabangkeun. Gaya dua, gaya mobil dua, heueuh ngan hulu lieur. Si miskin loba kahayang boro-boro sia teh mah. Imah hiji bari butut malenge ongkoh, nu penting tibra sare. Barang dahar eueuh deungeuna, nu penting asup kana beteung. Baju hargana 75, nu penting nutupan orat. Teu mikiran gaya si miskin mah. Matak hirupna teh jongjon. Matak Allah nyiptakeun bulan puasa teh keur naon? Keur mikir. Kamari urang bulan puasa ti lohor masak sagala rupa digunuk-gunuk dikumpulkeun, cenol mah dawet mah itu ini, apan waktu magrib mah embung daharna ge. Tah dunya teh gambaran hirup yen manusia nu saraka teh dikumpulkeun digunukeun nu asup kana awak mah cantang tu 1% acan. Bener. Geuleuh atuh da. Ibu ge nyaah ka salaki, "Dek." Salaki maot eueuh nu luncat nepi ka jero. Matak Pak nyaah ka pamajikan teh basajan we. Tong kaleuwih teuing nepi ka poho ka Gusti Allah. Basajan. Da bapak maot mah eueuh nu milu sugan salakina maot. Bapak ari abdi bade jeung saha? Ngiring we da abdi teh keung di dunya. Dihalangan ku RT, teu meunang. Sok RW teu meunang. Lol kuring dijejek jugdeg milu mah ka itu. Nah, gebrus teh ka jero kubur langsung roroesan, cita lain rek ngiring. Nah, ada nyabok ka urang teh. Ditungguan teges natus, aduh eta rek milu ka salaki buuk di beureman deui, rok di ponokan deui, cicing di jalan negong, lol pemuda godain kita dong. Mana cinta sejati teh geuning leungit. Aduh, eta nu seuri kuat mah bayi gitu. Akeun bae saking ku bunga teh. Tah teh ibu-ibu nu kumujeng nepi ka kitu teh bunga, luapan emosina teh leungit kasusah di dieu mah. Ya ari di imah mah teuy. Atak lamun ibu hayang bunga kukut we abdi paraban tapi ya, jadi cager gering ditangtukeun lain ku dahareun ku eusi hate.
Beunghar sok ku bangsat sieun, coba nu miskin teh sieun. Pas sekdes pidato, wayahna di urang teh musim bangsat kudu ngarona, nu miskin pangheulana balik. Deuk aya rona heug teu bae. Nah, nu miskin bet aman, eueuh palingeun. Nu beunghar nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto, naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup. Coba nu miskin nyieun tolak bala ditapelkeun lawang panto henteu. Nah, nu miskin mah pantona ge rujan. Matak tuyul teh blus-blos we teh. Hari jadi silahkan hayang beunghar ngan jongjon hirup dicokot, lamun hirup sangsara jongjon hirup dibikeun. Jadi nu teangan malain hartana jongjona matak lamun di dia aya jelema beunghar hayang jongjon pake kabeungharan nulungan batur jongjon hirup. Well si hate lur hirupna matak hakikat hirup mah awak ibu ge taneuh cai angin seuneu tuh guru urah ku guru tina taneuh mah diidek dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo sataun nolol hujan sapoe jukut hirup deui tutut nyampak deui belut aya deui teu dendam cenah urang diciptakeun tina saripati taneuh matak lamun aya manusia anu panyakit dendaman meureun taneuh sengketa. Komo nu haseum banget mah urang curiga buat taneuh kuburan sia tah. Urang dina awak bapak aya cai, na awak ibu aya cai, geura sok mikir tina cai. Cai di halangan, naik ka luhur, cai di halangan, rebes ka handap, cai di halangan. Dupa nyieun kahadean ulah karena anu resep, nyieun kahadean tong kahalangan ku nu ngewa. Ibarat cai we di halangan ge keukeuh cai mah rembes. Naha da nyieun kahadean mah ulah karena manusia. Lamun kahadean karena manusia, bapak siap kecewa. Tah saha hareupeun manusia mah rumusna 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Tak eta rumus manusia. Saalus-alusna bapak keukeuh nalika saalus-alusna bapak imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorang kabeuli geulang aya raos ibu gados coroge kitu. Heuh bener ieu raos. Berarti kaalusan bapak katarima beger we sakali geura sok. Beak tah. Ya Pak, matak nyieun kahadean ka pamajikan, keukeuh Pak, 1000 kagorengan, 1000 kaalusan, bisa leungit ku hiji kagorengan. Imah pageuh baju teu dar seubeuh, kapanggih dina WA-na keur yayang-yayangan, di blender tah HP-na ge. Nyaho urang ge adat ibu-ibu mah. Da ieu mah ras terkuat di muka bumi tah. Sahebat-hebatna pun lanceuk Pak Ustad, sakeren-kerenna Bapak polisi nilang di jalan prit ditilang segera sieun urang tenang tong polontong teuing polisi maneh ge sieun ku pamajikan tah. Nana gerhana ge sarua ceramah mah jiga nu nya di imah mah aduh keung ku pamajikan beak tak abdi mah HP teh si anggapik we di jalan teh pupusan heula. Tapi si bapak dek nurutan ganti ngaran lamun Lilis ganti ku Udin geura sok. Tangke bapak keur dahar Udin nelepon ku pamajikan Pak Udin nelepon ngagebeg harita keneh Lilis jerona mah. Cicing tong diturutan. Ieu mah ras terkuat Pak moal meunang bapak ngalawan ieu mah. Teu percaya mah. Saok bapak boga masalah jeung pamajikan 7 tahun ka tukang diomongkeun keneh pan bapak mah 5 menit cager. Di mana balik telat pangaosan sambutan heula tuluy dalila alasan kunaon ai mamah curiga wae dea baheula ge 7 tahun ka tukang kieu dongeng na teh geuning baheula salingkuh nepi ka 7 tahun ka tukang dibudalkeun keneh kunaon ai ibu damang nepi ka 7 tahun ka tukang eta memorina kuat teuing sabaraha giga urang dina sirahna eta. Pan bapak mah 5 menit gak angeus boga masalah jeung pamajikan teh banyak. Geus mah tong dibahas jempe keun we anu masa depan milik kita berdua. Bapak mah coba ibu. Allah Pak. Tuh sorry. Matak cekuring ge bapak mah kudu loba ngelehan. Ku ieu Pak RW gagah atuh programna HD. Halus Pak RW. Hampura RW ku pamajikan. Pas sekdes balik telat ge di mana heula rapat.
Teuing sabaraha meg, teuing sabaraha giga memori ibu-ibu tuh. Mata bapak jalur pernikahan nyieun kahadean ka pamajikan geus ulah karena pamajikan tapi kudu karena Gusti. Da iwal hareupeun Allah atuh Pak 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Iwal hareupeun Allah sabejad-bejadna urang satebalik-tebalikna urang asal tobat leungit tah kabejadan urang digantian ku kaalusan. Allah tah lamun ieu duka. Ibu-ibu teh seserian bari rumasa teh. Lalajuan deui na awak urang teh pan salian teh taneuh cai teh aya angin ibu. Isuk pas sekdes pidato bapak-bapak ibu-ibu wayana jam 10 isuk ulah aya di tempat ieu. Naha bakal aya angin puting beliung. Kabeh jelema sieun ku angin puting beliung. Nepi ka kabur ngungsi we ka teun kuring da sieun ku angin puting beliung. Tapi sok aneh na manusia ai ku angin puting beliung sieun nu kudu dipikasieun mah lain ku puting beliung tah ku angin nu leutik nu ngahilibit. Ieu oge pan lamun aya angin puting beliung ibu tinggal balik kuring tinggal balik salamet. Tuh nu tukang tempo kunaon nunutan ku angin leutik. Bapak beres macul ngopi geus udud geus cicing nagalengan soloyong angin leutik gebrus kana susukan. Ku angin gede, ku angin leutik, matak jelema kabeureuyan lain ku cucuk kuda, jelema mah kabeureuyan ku cucuk peda. Matak musuh nu paling nyata, lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Musuh nu nyata mah tah awak sorangan. Nah, gresok bapak subuh-subuh leos ke masjid. Aya nu ngahalangan hareupeun masjid, tong ke masjid, sia lamun ke masjid dikadek aya nu kitu. Heuna atuh ngeluud. Nu ngahalangan eueuh musuh eueuh nah karadul saha eta musuhna awak urang Pak matak jelema samemeh urang nyaah ka batur pikanyaah awak urang moal aya jelema nu bisa mikanyaah awak urang lintang ti dirina moal aya jalma nu paham kana awak urang iwati diri urang moal aya jelema nu ngarti kana kahayang urang iwati diri urang. Bener ya teh. Moal aya nu ngarti kana awak ibu iwati diri ibu. Moal aya nu ngarti kana awak kuring iwati diri kuring, matak tong sok loba tatanya kana takdir batur. Kuring rumasa can kawin. Tong ditanya, bisi ditonyok. Ya mau komori geuning dina lebaran. Komo aya pernikahan mah kuring datang, eta aki-aki buat hayang ngepret atuh da. Kumaha ceuk aki-aki? Iraha cenah lelengohan wae iraha deuk nyusul cenah tempo batur keur pangantenan genok teteh hate mah Pak ngan aya dilawan da sidik kolot nah da Allah mah maha adil isukna teh aya nu maot aki-aki eta datang abdi datang kumaha ceuk abdi bah iraha deuk nyusul di kubur nah da si eta nonyok atuh ka urang teh tong sok hayang nyaho kana urusan batur da anu dirasa ku urang cantang tu dirasa ku ibu nah anu dirasa ku ibu cantang tu dirasa ku kuring mata hirup mah geura jaga perasaan masing bener ya teh komo kamari aya nu mudik tong sok loba nanyakeun anak bisi batur keur hayang tuluy can boga punung dibere pertanyaan gitu teh sensitif tong loba tatanya jelema riweuh nya jeung batur meuli mobil ngiri deui sabaraha sabulan lamun dibejakeun rek milu mayar nya Pak kunaon aya urang kepo-kepo teuing hirup teh nya hayang ancrub kana takdir batur padahal moal aya nu leuwih paham iwati dirina moal aya nu leuwih apal iwati dirina moal aya nu leuwih nyaho kana kagorengan iwati dirina matak mengeus tong hayang lalajo kagorengan batur lalajoan kagorengan diri lamun jelema apal kana kagorengan diri geus eueuh waktu lalajo kagorengan batur ngan lamun jelema teu wawuh kana kagorengan diri tiap detik tiap menit hayang apal kana kagoreng patutan batur ieu mah tetangga dipangnyanungkeun kepo keun bae nyai da aya teh dituna sing kuat sing sabar ka batur mah beladung mah salaki manehna nu nyandung paeh harita keneh matak satiap jelema geus tong lalajo nu terjadi ka awak batur lalajoan mah tah nu terjadi ka awak urang kahartos jadi kunci hirup adalah hate
Lalajoan painganda urang teh atuh baroga dosa ibu. Boga dosa urang. Matak Allah menciptakan sholat, nyiptakeun zakat, marentahkeun puasa, marentahkeun ibadah haji. Allah memaha uninga karena dosa jeung dorakan aya nu aya di awak urang. Asli Pak, pan urang teh baroga dosa, matak Allah nyiptakeun ibadah sholat teh fungsina teh keur mupus dosa. Aya dosa geus subuh pupusna lohor, lohor nyieun dosa pupusna asar, asar nyieun dosa pupusna magrib, magrib nyieun dosa pupusna isya. Matak jelema anu sok sholat sadar diri kana dosa, jelema anu ninggalkeun sholat teu sadar kana dosana. Jadi bab sholat teh naikkeun kasadaran diri Pak. Bener? Da eueuh jelema nu teu boga dosa. Komo ibu-ibu mah dosana teh geus isya. Teu bisa dipupus ke sholat subuh. Cek ibu teh naon make jeung dosa geus isya, make jeung naon eta kamari Ramadan di toel. Mah cicing horea mani jeung puasa deh. Ya apal ngadeng eta tangga. Bisa dipupus ku subuh henteu. Atuh kumaha cep keur mupusna gampang. Ayeuna balik ti dieu. Pak, biar teh nguping keur ceramah na gerhana geuning emak kamari nolak kahayang bapak. Terus kumaha solusina? Ayeuna we yuk. Geus tong jero teuing, teu nyaraho bab eta mah. Eta ge beja ti RT urang ge. Salat teh keur mupus dosa. Datang puasa setahun sekali bulan Ramadan, eta ge alat keur mupus dosa. Matak jelema daek puasa sadar diri karena dosa. Datangna puasa atoh beak ti karep nama kejeng atoh Allah mere kesempatan keur mupus dosa. Nya. Puasa nahan lapar jeung dahaga kudu muncul atuh salian ti nahan lapar jeung dahaga urang ge kudu muncul sifat peduli kanu lapar kanu dahaga. Matak beresna Ramadan jelema bakal balageur. Nah, peduli ka sesama bisi batur lapar, bisi batur dahaga. Urang teh muncul beres Ramadan teh bakal nyaho ka susah batur, bakal apal naon nu dirasa ku batur, bakal nyaho teu geunah urang dahar barang nu ngeunah, sedeukeun batur mah teu bisa barang dahar. Teu ngeunah make baju nu alus di saat batur teu boga baju. Parahan tos puasa nepi ka dinya. Keun bae sarua. Sarua abdi ge. Abdi ge melak lauk dina balong sakintal setengah korean kasemahan nepi ka detik ayeuna. Nah harayang nguseup wae. Jadi urang nu melakna batur nu ngahakana aing pot hayang ngendrin da. Tuh, na cenah geuning nepi ka diet, berarti kuring teh teu sadar kana hayangna batur. Da jelema mah nalika dibere seuri, nalika dititah mere cadu tak kudu seuri. Ari hirup hareupeun Allah hayang beunghar, gedong boga, sawah lega, ari kana BL teh hayang. Kasinirannya Ari ongkoh hirup menta beunghar ka Gusti Allah teh gedong hayang, sawah hayang, mobil hayang, motor hayang, ari kana BL teh hayang. Lain ge beunghar kitu mah kokoro. Nepi ka teu kabagian TRT dicarekan RT gelo RW edan. Cing teh kunaon ibu batur menang BLT aing henteu. Cing teh pan ibu mah gedong boga, nah ada teh dilamotan. Yey. Kalau bener aja. Lamun urang beunghar mah gedong boga sawah lega BLT datang tolak moal RT pangmikeunkeun kanu hakna tuh si yatim tuh si miskin tah eta nu beunghar nu sajati teh. Nya ge keprok eueuh di dieu teh nu kitu teh. Anggar we salaki ge dianggap ojek online. Cing teh ibu ka mana? Ka bank. Saha eta ojek. Da sieun kapanggih boga motor. Kongkorong kadang-kadang disumputkeun, gelang kadang-kadang diteuneun. Melaan BLT. Lamun di dia anu kasiniran asli geus panas hatena yang mantog teh Pak. Nyaju ge balik, teh berarti maneh nu kitu teh. Beuki ka kepung hirup teh. Cenah urang moal balik teh dengikeun we aing mah kan TBC. Ongko hirup hayang beunghar gara sok. Ari nalika pamere batur nepi ka dicok-cok. Nepi ka kitu-kitu teuing. Badak datangna puasa lain sakadar nahan lapar jeung dahaga, tapi urang ge kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Harta. Naon disebut Ramadan? Bebari nerangeun Ramadan mah enteng atuh Ibu. Ramadan. Ibu kompor hurungkeun.
cokot katel, teuneun di luhur, asupkeun minyak, cokot daging, tuluy goreng, bulak-balik, eta Ramadan. Tuh, nu di tukang rada gelo ceramah teh manya masak Ramadan. Cicing heula ulah bakal nyebut nu gelo. Da ieu teh rara-rara teu ngarti. Cicing heula. Naon nu disebut Ramadan? Cetrekeun kompor, katel ceklan, teuneun luhurna, asupan minyak, cokot lauk, goreng. Geus asak dahar, Ramadan. Mun ceramah nepi ka dinya ibu linglung da. Banyak Ramadan masak. Lain kitu maksudna. Ramadan teh tanya ka ustad nu deukeut, "Mahwa Ramadan?" Naon disebut Ramadan? Artina Ramadan teh pembakaran. Jadi urang teh sabulan campleng kamari teh dibakar. Diduruk. Kunaon ibu ngadahar daging atah mung? Daek ibu ngadahar daging atah. Daek ngadahar lauk atah. Alesanana naon Pak? Kunaon urang mau ngadahar daging atah? Loba virus, loba penyakit. Atuh lamun kitu goreng heula cenah asa kakara daek ngadahar. Tah urang teh loba virus, loba penyakit kamari memeh Ramadan. Geus datang Ramadan kudu geus bisa ngaleungit itu penyakit eta. Tuh, kakara nu tukang. Tak tongwakan ngageunggeurekeun oge. Barang dahar daging atah urang mung loba virus, loba penyakit. Goreng heula cenah asak geus asak kakara wani ngadahar. Kamari teh memeh Ramadan teh ngomongkeun batur, ngaledek batur, ngahina batur, ngagibah batur, pedit ka batur. Datang Ramadan jelema eureun. Da dibakar teh. Tah ayeuna teh kudu geus bisa ngaleungitkeun panyakit nu aya dina diri, sirik, pidik, jail kana ya istren, panastren, dudupak, rudupak, tekopan, subukan, jeung punungan. Piceun tah ibu mah lain ngadenge ceramah nepi bibir urang. Nepi ka eta ku capetangna cenah kitu. Ya Allah menang latihan atuh. Udah kan mun abdi pasea jeung pamajikan 2 jam can anggeus ieu tugas HS urang mau ngocobrot teh tuluy. Eta aya nu nanya, aya pamajikanana, "Ibu uninga ieu hayang dibaledog ku ieu" gitu. Pan sidik tadi ge diomongkeun. Jeung aya pamajikanana. Ibu bilih bade uih. Ramadan. Jadi Ramadan teh pembakaran. Kunaon dibakar? Ngaleungitkeun virus penyakit. Kunaon aya Ramadan? Keur ngaleungitkeun penyakit nu aya dina hate. Tatangga hamil di luar nikah tong diomong-omong karunya keur mah wirang katambah di bibirang. Jalma nu alus mah lain kitu, datangan. Pok ngomong nu hade nyai bongan eta teh kalakuan maneh boga kawirang karasapan ayeuna mah ngerakeun kolot teh sing alus ngomong teh omat nyai eta budak nu dikandung ulah nepi ka dipikeun komo dibabetkeun kana wadah runtah keun we da mage sanggup ngukutna ieu teh jelema Pak ieu teh makhluk Allah keun batur wirang tong sok diwiwirang ieu mah lamun aya nu kitu we gandengna saerwe teu apaleun manehna ge boga budak. Urang ngawiwirang budak batur lantaran terjadi eta, kade ibu boga budak nu teu kadidik bisa jadi nasibna sarupa jeung itu. Borosot si itu ngajuru, pelenung budak ibu, kumaha ceuk batur, lebok. Matak tong sok ngabisani kana perkara nu kajadian ka batur, bisi hiji waktu kajadian ka awak urang. Well. Eta we nu inget teh ulwal well. Very good, very well. Lamun eno bogoh ka urang ke beresna to well. Baik teh nini nu noelna tonyok. Koream teuing. Atukeun bae we encep da takdir meureun salira kudu jeung nini. Yeh. Urang mah deuk dirobah we takdirna ku urang. Koream teuing jeung nini diajak sare ngadon batuk sia tong. Ya. Tina ladang Ramadan teh Pak kudu ngarasakeun rasa batu rasa urang nyeri batu nyeri urang bahkan tina Ramadan kudu bisa ngajenan batu. Islam ayeuna teh butuh silih ajenan sabab Islam poe ayeuna jujur barareda aya NU aya Persis aya Muhammadiyah pek tuluykeun ku cara masing-masing tong saban geureuh ka batur nu urang we pigawe ku urang nu batur pigawe ku batur tong sok saban geureuh batur eukeur kade bisi urang anu acan heuh kahartos eta.
yang batur subhana rabbiyal azim wa bihamdihi jeung sabeula subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi kunaon ari si eta aduh kabesekan euy cicing nu geus kolot potong sok perhatian teuing lah kabesekan saeutik abong ka ustad heula coba salakina kabesekan da eta teh barang dahar tara mereka aing gitu bener urang dia ku sok perhatianana kumaha urang bedek nginum heug teu kajeun atuh meuni Islam ana teh butuh silih ajenan, Islam poe teh butuh silih hargaan. Kadar eta urusan beda bae da ustad ge barareda. Aya nu di udeng, aya nu sorban, aya nu sarung, aya nu jiga urang. Jika ojek online. Bae lah. Nu penting mah naon nu diomongkeunan. Islam keneh Islam. NU Islam, Persis Islam, Muhammadiyah Islam. Keun we teh kudu lalajo nu batur nu urang ge can karuhan baleg gitu. Salat kurang husuna, tahajud mumul karena Quran teu pati mun ngagugulung HP. Keuleuh. Ketika bea kuota nganyuk. Leungit HP meuli. Nomor kalblokir meser deui. Coba kana Quran. Nya. Karena HP YouTubean nana gerhana 2,5 jam didengekeun. Coba maca Quran karek Yasin 5 menit heuai. Teuing nya dihirup urang di dinya wae tempat urang mah da. Udah kudu diupdate. Ketika taraweh karek 3 kali geus diupdate. Alhamdulillah taraweh ketiga lancar. Kaopat eueuh status da eureun tarawehna sia eta mah. Juga kongkorong foto alhamdulillah 40 gram dari suami. Kumaha cing tetangga saha nu nanya. Islam poeuna datang Ramadan teh kudu bisa silih ajena. Nya tak mamah hayang ngulum ceramah teh anu sok bari curhat, mamah dedeh tong ka urang. Sabab mamah dedeh boga program Indosiar, mamah dan AA curhat dong, iya dong. Ibu nu sok curhat geuning mah, curhat dong, iya dong. Mah caroga abi mah nya burutnya teu usaha. Kumaha ceuk mamah dedeh? Nyieun BPJS teuk bobongok etana. Anya tak mamah ngulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadisna bahkan jeung sagala-galana ulemna Ustad Adi Hidayat. Mamah hayang nu pinter sejarah Gus Muwafiq. Mamah hayang nu galak Habib Bahar. Mamah hayang nu jiga ojek online Nana Gerhana. Mamah hayang nu pinter nada-nada sholawatan sanes itu tuh Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mamah hayang nu lentong tah Agim da Agim melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang tapi AA henteu senang. Nah geus kalolot. AA menghimbau ya ke semua jamaah ya. Cicing tuh ngajak seri hese nurutan kita. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan berharap hidup tenang ya. Kumaha cek panitia. Panitia mah ngahulang nah bingung amplop ngan hiji kok di jelema aya duaan atuh. Agi mah lentong. Mama hayang naon deui? Hayang ngulum ceramah teh anu make kupluk Ustad Epi Effendi. Mama hayang ngulum ceramah teh hayang nu kumaha deui sok? Mama hayang nu bari nyanyi. Heuh bener, Oma. Da Roma Irama mah aya nada dan dakwah, jadi dakwahna make nada. Toong we nyanyi Roma Irama da dakwah atuh. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Aing mah kuat kudu butuh oksigen ya mah.
Oh ngap. Tah Roma Irama manda mana teh make nada matakeun eta kudu digenggereukeun ku urang. Nah bagian oma. Da oma mah takdirna jadi penyanyi. Da baheula ge keur leutik jatuh ti tajong wae make nada atuh. Jatuh ti tajong pada ibu mah aduh. Tah eta mah calon picalemengeun. Roma mah lain jatuh ti tajong. Aduh. Oh meureun da urang malin tatanggana. Perkiraan eta oge. Lamun Roma Irama nitah nyangu beda jeung bapak. Pan bapak mah gera nyangu geus burit. Bapak coba Roma Irama gera nyangu. Geus burit. Aya biasna weh. Lamun kuring, das ora kuring mah gede jadi kenek alus. Bandung, soreang, katapang, dua deui ceu, dua deui mau aja apa jadi kenek teh. Roma Irama jadi kenek ti omongeun teh. Bandung. Soreang, katapang, dua deui ceu. Dengan urang dia bari ki heureuh juk Al-Fatihah. Mantap, cara dakwah mah silahkan berbagai cara. Nu penting mah Islam nepi ka ditu. Genah lamun umat Islam geus bisa silih ajanannya. Da eueuh nu sarupa eueuh. Shalawatan ge eueuh, nu sarupa eueuh. Di Tasik mah shalawatan jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik, geblus ka Garut jadi aya alok sholatul ho salamul ho ala toha rasulil ha Garut. Geblus ka Banten jadi hoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib. Blus ka Katapang sama meh aya ustad. Salatullah salamullah. Aduh, maga jeung aya aduh tungtungna. Di lingkungan pesantren takbiran raos. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Lingkungan pesantren lu ke Katapang. Memeh aya pesantren. Kumaha? Allah. Akbar Allah. Akbar Allah. Akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh. Pan make jeung akapa nyambung eta ha illallah. Kumaha? Emu muga jeung Cimaung cenah ku emu rahasia perusahaan. Mata fungsina ustad teh keur ngalusan di dieu kuring yakin loba ajengan loba ustad dialusan ku ustad setempat. Ta eta nu ikhlas asli mah ustad setempat lainana gerhana. Nah tu beda cenah bangsa urang jeung urang Arab nya sabodoh teu hayang sarupa. So kuring ngomong ku Sunda ya, ada urang Sunda. Cobaan ku Arab, ibu jang Arab di lieur. Coba abdi nyarita ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib. Antak urang mah Sunda we. Nah, apandina Sunda teh di jero kandunganana aya budaya. Matak dakwahna kolot baheula lewat budaya. Budaya. Tah budaya teh dakwah itu. Garayu urang buka lamun di Sunda make jeung aya wayang golek eta teh dakwah agama ngan ditutupan ku simbol jeung silib. Matak bahasana ge nyumput dina gunung Simbul cicing dina gawir silib geura buka ku siloka ngarah atra jeung pertela. Ceuk wayang. Mana dakwahna eta geuning mimitina make jeung aya kakawen. Semar Yawe nangun ngahaja ngarah eueuh nu tunuh Semara kunaon ibu
Semar kuncung danar wolong ngeluk Semarna gebog Pak kumacek dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca cek nu tukang kuat ka kuping ku kuring teu sangka cenah nagerhana keur kasep alus sorana nuhun Pak nuhun padahal mah eueuh nu ngomong kitu teh eueuh tah ieu mah urang we ngaran tah ya waalaikumsalam mangga Kang tah mata bahasa wayang teh dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria di alam akhirat leungitkeun ka hayang diri nu aya ka hayang Allah leungitkeun diri urang nu aya adalah Allahna leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria leungitkeun ka hayang diri nu kudu aya ka hayang Gusti coba ka hayang diri wayah kieu deuk naon hees kumai kahayang Allah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat di mana aya waktu pikeun nuntut ilmu meungpeung hirup pek geura nuntut ilmu mata ieu urang hadir ka ieu tempat kahayang Allah lain kahayang urang nana gerhana ceramah di ieu tempat kahayang Allah kahayang kuring mah cicing di imah deuk naon ngocobrot di dieu geuning eta init ka katapang kahayang Allah lain kahayang kuring tuh si bapak mah pan dibayar nah, yang dacan katampak maka jeung dacan geuleuh atuh da para roksang urang dieu mah pan dibayar nya da acan katarima boa rek ditampak boa moal engke teh kumaha cek panitia teh hodok ditampak nya odok da butuh lol deui pan aya rahwana pejah rahwana teh da samuka pejah maot nama gajeng maot seorang raja maot teu bisa ngelehkeun malaikat pencabut nyawa matak RT tong polontong teuing ka rakyat RT ge sieun ku RW sieun ku kadus sieun ku kades sieun ku camat sieun bupati sieun gubernur ge sieun ku presiden ge tanyakeun ka Prabowo sieun ku saha ku malaikat pencabut nyawa matak nu ngaran hirup saha nu kudu dipikasieun lain manusia tuh Allah taala laras Pak asli ieu mata tong galak-galak teuing hirup mah aya nu pikasieun malaikat pencabut nyawa bukan cukup puntenna malaikat teu acan tuang teu bisa kitu teu bisa puntenna malaikat da abdi mah baung keneh kebe geus bagurnya mau teh memangna RT malaikat wala tamutunna illa wa antum muslimun tiba heula nepi ka ayeuna ti ayeuna nepi ka maot kudu mawa Islam ngarah maot keur kaayaan Islam gitu atuh ibu udah ngomongkeun batur eureun bisi maot keur ngomongkeun batur botoh lajo Persib geuning di jalan oh aduh gabret geuning bendera diputer-puter cebrot tabrakan maut ditanya ku malaikat man robuka bobotoh abdi mah dikepret ku malaikatna teu ngaruh kuring wawuh jeung pejabat keukeuh Pak waktu maot man robuka punten abdi mah kenal jeung Pak Dedi Mulyadi teu ngaruh maka keukeuh nu nyaah ka awak urang iwati amal urang sorangan kahartos rahwana pejah kunaon make jeung maot pan ngaheureuyan awewe sejen sanggeus aya nu boga saha eta Sri Rama pamajikanna Dewi Sinta dipaok Dewi Sinta teh sanggeus anu boga Sri Rama atuh amakeun salakina nyokot panah ti kajauhan cep karena jantung rahwana maot lage di Gunung Sonara jeung Sonari digencet eta ku gunung maotna rahwana berat iya waalaikumsalam nuhun ieu aya pengajian di jalan teh aya nu nanya temalan heula pan eta teh lumayan kesana teh pokona mah kita itu teh bakal kieu bener eta mana gerhana kuramah nah kitu teh teh coba lamun abdi aya nu nanya teh di temalan kumaha cik itu hasem banget jelema teh tuh aya kitu mah di temalan ramah cenah nya meureun eta ge kedah awewe nu nanya na meureun nyawa rahwana pejah eta teh nerangkeun akhirat Pak ku ceurik rahwana pan ceurik rahwana mah nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan tayapi payungeun leueur tayapi iteukeun
panas taya piuh nakam kamari mah abdi ngahariring ieu tadi di itu di Tasik RW mere 100 RT 100 kamari aya grup kosidah geuning di ditu teh nya mere Pak 50-an aya di dieu mah nya kumaha milik we nya kamana atuh anaknya kamana pamajikannya kamana atuh hartanya kamana atuh banda geuningan teu melaan kalunguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu marengan burat wah kaula hirup teh keung geuning kieu balukarna nalika jadi jelema nu teu ibadah kanu kawasa kaula Gusti RW buruk Gusti ti saha Pak ti Pak RW tah ieu calon pejabat ti dituna 100 nepi 100 nah ari nu ayeuna ti dituna gede datang leutik Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukarna jadi jelema nuhun ibu aduh sok bejaan batur nuhun ibu kosidah nuhun Pak RW sing sehat lahir batin dunya akhirat parak milik deket rezeki anggang balai panjang yuswa tah eta teh doa khusus kanu mere ai bapak-bapak teh mere mah sok we ngadoa sorangan nya kamana atuh anaknya kamana pamajikannya kamana atuh hartanya kamana atuh banda kalunguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaula keung duh Gusti balik mangga duh Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukarna jadi jelema anu doraka ceurik rahwana hakikatna nerangkeun akhirat ngan dibuntel ku budaya deket jeung nada mata kurang kudu ngajenan kana tata cara dakwah bangsa Indonesia bakal beda jeung dakwah di Arab nerangkeun teh Pak nerangkeun surga jelema ceurik dah hayang ka surga nerangkeun neraka sawah dijual dipake sodako dah mung ka neraka di urang nerangkeun surga neraka jelema balik Pak barareda di Arab taraweh nepi ke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapeting tamat tempo di masjid pinuh cobaan di dieu taraweh nepi jam 3 subuh RW pangalana balik isukna imam dipecat ku RW lalu jeger bari make tato healing sana ku dewek jadi imam teh dekul eta jeger ngimaman jamaah aya 60 nu dibaca Al-Ikhlas we haben nepi ka taraweh nepi ka anggeus jam 8 pada ngagabrug sanajan jeger teu sangka cenah maneh nya ge jeger imaman mah hade tah di urang mah ibadah hade teh nu tere nah heueuh da atuh Pak di urang mah budaya matak dakwah Indonesia jeung dakwah di Arab moal bisa sarupa moal bisa nah nagerhana dakwahna ibu seserian nah ieu teh geus peuting lamun dakwah dilempengkeun mantok jelema dakwah deui kesan pertama teh datang ka imah ti mana pangajian sanu ceramahna nagerhana kumaha teu rame geus we matak hampura Pak kuring kikian teh hanya sebatas metodologi metode pikeun nepikeun hiji perkara minimal atuh elmuna beunang seurina heueuh hartos moal bisa urang jeung urang jiga sarupa jeung urang moal bisa keun bae da urang mah lain urang tembong kene budaya teh deukeut jeung nada matak tempo di masjid baheula eling umat muslimat hayu urang berjalas eueuh da mikna butut pan salat subuh ayret magrib menang di urang kikituan menang geuning di Arab eueuh bae tong nurutan urang Arab da di Indonesia mah ibadah teh kudu diolo tah pupujian teh ngolo anya tak mang mah anti kana nada wadul lamun jelema anti nada adan tong make nada da teu rame Allahu Akbar
ayalah solah. Eta teh adan ngajak gelut. Matak nolol we nada dina adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raos. Ngan di urang mah teu main adan alus teh. Cobaan ke subuh adan nu alus dah hees jelema teh. Tetap mun bisa mah adan subuh mah punten PDKM ulah ku ustad ku jeger. Jeger adan pan hoak. Allahu Akbar, hudang jelema kabeh. Mau teu datang ke masjid lain deuk salat deuk nyekek nu adan. Maka nada teh bagian daripada metode. Makewe nada. Pan baheula ge ibu di masjid leutik geuning di mushola diajarkeun ku guru-guru urang make nada ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 nepi ka ayeuna nini apal keneh wujud kidamba embung pak dung pak dumbeng embung pak dung dung embung pak pung pak dung dung embung pak pung pak dung dung bang bung bang 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 dong bang keung hade ku hade na lah abdi musikna ibu nu nyanyina aralus ya juru kawih kabeh kunaon ibu juga babari apal ku lagu naon lagu nada berarti kolot baheula nyimpen nada alat media pikeun agama matak tong anti nada tuh termasuk kikieuan. Ieu teh bagian daripada budaya urang nalika geus datang Idul Fitri, geus Ramadan leuheuh lilana sok ngayakeun halal bihalal. Tah bisa jadi ieu teh lain ibadah kaasupna kana bab budaya eudeuh pek henteu ge teu nanaon. Nya batur matara bae. Nya urang mah osok pek. Teu kudu silih ngomongkeun anu tara jeung nu osok, pigawe we kumasing. Silih ajenan ladang Ramadan. Ya Bu. Tuh, hiji, dua. Ramadan tadi disebut Sahrul Barokah, lain Sahrul Gunawan. Da eleh. Cicing, Pak. Sahrul Mubarokah, Sahrul Barokah, sana Sahrul Gunawan. Sahrul bulan, barokah, mahwal barokah. Apa itu barokah? Al barokatu huwa jadatul khair. Nyieun alus hasil alus. Tah barokah teh nyieun alus nambah alus, nyieun alus hasilna alus. Tah ieu pengajian alus hasilna isuk teuing. Nah nagerana ceramah alus kumaha hasilna keur awak sorangan nyau. Matak boro-boro barokah keur batur keur awak kuringi wallahu alam. Nya. Matak barokah teh hese, Pak. Al barokatu huwa jadatul khair. Nyieun alus hasil alus, nyieun alus nambahan kealusan. Mun ibu salat kudu nyimpen kealusan saenggeus salat. Mun salat tungkul maka bubar salat kudu tetep tawado seperti tungkul. Mun kor salat aya ruku maka init ka Jepang kaligata garobae hai. Ternyata ruku gambaran ngajenan batur. Cing atuh urang teh kasaluhureun hormat kasahandapeun kudunya gaman ruku teh ngajenan ka sasama hirup. Dina salat aya assalamualaikum kakatuhu, aya assalamualaikum ka kenca, sing barokah assalamualaikum kakatuhu, katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan. Kanu alus doakeun alus, nu goreng ge doa mah kudu anger alus. Beletuk salaki ibu beger, sing alus doa teh. Ya Allah, caroge abdi keur kagoda ku anak-anak dua, nuju ameng sing salamet lahir batin, sing aya eudeup ngadoa kitu. Nyaho urang oge. Jika lamun salaki nu beger teh lain kitu doana ya Allah, caroge abdi keur kagoda ku anak dua, keur ulin sing tikus ruk, sing tabrakan. Hah, geus kacau doa teh. Padahal hakikat salat nu alus doakeun alus, nu goreng ge wayahna doakeun alus. Assalamualaikum ka katu simbol kealusan, assalamualaikum ka kenca simbol kagorengan. Tetap doa mah assalamualaikum. Ieu mah ceuk logika urangna. Salat nu barokah teh aya akhlak saenggeus salat. Kahartos. Teuing nya teuing nepi teuing moal eta salat nepi ka dinya. Asa jauh keneh urang mah kitu. Tuh, ari ibu. Ngan keur ngukur kabarokahan ku tilu. Cicing ku tilu. Hiji anak alus ka inung bapana barokah.
Dua, pamajikan alus kasalakina barokah. Tilu, dulur akur jeung dulurna barokah. Tah sawarga teh eta mun anak alus ka inung bapakna sawarga aya di bawah telapak kaki ibu. Mun pamajikan alus kasalakina surga aya dina kapatuhan ibu kanu jadi carogena. Mun dulur akur jeung dulurna maka sawarga geus terjadi memeh di akhirat ge di dunia ge terjadi. Matak ngukur barokah matong jauh teuing bisi teu kataekan. Anak alus ka inung bapa, pamajikan alus ka salaki, dulur akur jeung cicing ulah wae kasiniran. Anak alus ka inung bapa sabab cinta sejati eueuh deui iwati inung bapa ka anak. Sabejat-bejatna urang satu balik teh balikna urang saha nu munian kolot Pak. Ibu rumah tangga teu boga imah bisi era ku batur ceuk kolot pengel nyai sok sapotong keur maneh sapotong keur emak melaan anak nepi ka kolot wani heureun cicingna bener. Inung wani lapar melaan anak kamari Idul Fitri kolot teu kabeli baju kunaon melaan anak supaya bajuna beuteug moal aya nu paling hade anu ngarti kana kahayang anak iwati inung jeung bapa urang. Well cinta sejati teh inung bapa ka anak lain kabogoh jeung kabogoh Ines ya. Ieu mah budak ayeuna kagoda jeung kahipnotis ku bibir lalaki majarkeun cinta sejati pret. Maka jeung aya bahasa engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh maneh teh. Geus melenung mah anger urang nu wirang kolot nu wirang ceurik tah. Matak ngabejaan ya mempeng di dieu loba budak ABG tong kagoda ku bibir lalaki waradul wungkul. Birage isuk-isuk ditanya, "Kamu udah makan belum?" Kumaha budak aweuna, "Ih, kamu perhatian sama aku." Kirim beas Udin lain loba tanya. Penting-penting nanya, "Kamu udah tidur belum?" Matak ngajawab, ge berarti acan. Nah, cinta jadi boloho. Bawa ulin jatuh ti tajong, "Kamu sakit?" Kumaha budak aweuna, "Iya, makasih ya." Kepes-kepes yui, makasih romantis. Anjir, aing hayang maledo ku mik tah. Coba aya nu geus kolot kieu jatuh ti tajong, kumaha ceuk salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh. Init-initan mau motor butut beberek-bekan cur hujan mogok dorong kuduaan keur bobogohan nu kitu cinta sejati waduh. Coba aya nu geus kolot dibonceng ku motor butut mogok daek ngadorong ngagajeleng harita dijejak motorna ganti ceuk aing oge atuh. Matak cinta sejati nu sabenerna inung bapa ka anakna. Ibu init-initan barang dahar di restoran meuli sate 20 di dahar 2 siki 18 dibawa ka imah keur saha? Nya matak abdi ge panitia moal dahar di dieu naha da dibawa we ka imah. Nah ingat ka kolot. Pan kolot kuring osok tuang di restoran meuli sate 20 tara dituang du kabehanana 2 siki dibawa ka imah kop jang keur maneh lapar kolot melaan lapar anak kuring ge wajar lamun teu dahar di dieu nah dengan saeutik di dieu mah dibawa pan lumayan loba. Ingat ka saha? Ingat ka kolot. Ibu init-initan pan sagala ditanya ke anak hayang naon jang emak deuk angkat-angkatan ceuk budak goyobod comro misro dipangmeulikeun. Comro goyobod baso bikeun ka anak ngadahar ceuk anak mama hoyong moal sajang kope keur maneh sing seubeuh emak mah geus seubeuh ti baheula bari kempleng patuanganana lapar melaan anak. Mata kuring ge kitu tadi kapun bapa cing teh Pak rek ka mana cenah maneh ka Katapang rek naon ceramah hoyong di kitu naon cing teh Pak ku abdi entong. Nama jeung entong da bijaksana kolot abdi. Oh nama jeung entong Indomaret tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena ku panitia. Kitu tadi teh. Apaan kolot sok nanya goyobod comro misro abdi ge wajar ka kolot cing teh Pak eudeuh cau komo we cau Katapang momo teu gelede tapunten nu merek ketetet leutik mah tong diasupkeun sabab pun bapa mah geus apaleun oleh-oleh ti daerah mana-mana Tasik Ranginang Dodol Garut Cililin Wajid Majalaya Boronong Bandung Peuyeum ari Katapang aya nemeureun lemuri teh aya oleh-oleh anu ciri khas naon ibu opak aci engke we buktikeun nadus kudu aya teu moga jeung hayang dibahanan henteu sing sumpah teh hayang dibahan ieu mah keur bercerita abdi jeung kolot
kadar eta ibu dek mahanan eta mah atuh baperan we. Punten Pak RW imala nyiniran sakadar ngelingan. Sing hade ka inung ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga. Saha nu ngamuk panto dirajetkeun hohoak jeung sesentak bencana bakal terjadi lamun anak sorana wani ngahoak inung jeung bapana. Matak terbencana bakal terjadi lamun anak wani hohoak jeung sesentak ka inung bapana. Ibu ngalahirkeun teh nyeri nang kuban suksin ditu nyengigir suksin bahe nang karak sidikan eungap. Bawa ka dokter pan digunting ibu. Kerak. Tinggal bapak nyebutkeun kerak ibu-ibu kat murungkut. Coba bapak ulah dia kieu we. Da teu ngarasakeun si eta mah. Geus digunting, budak dikaluarkeun, bali dikual-kual, kudu steril patuangan ibu. Nah, engke bisi aya janin deui. Diasupkeun ieu leungeun dokter kana jero patuangan ibu. Nyeri na kana mun-munan. Bapak darengekeun nya tah. Ngarah teu ngabisani ka ibu-ibu heupu. Pe keprok ibu. Geus dikaluarkeun. Pan dokter teh nyokot bola jeung jarum, dikaput. Aya dua makhluk nu dibelaan ku ibu. Kunaon digunting? Melaan anak. Kunaon dikaput? Melaan bapak tah. Matak engke mah geus mun geus ngalahirkeun antep tong dikaput lah. Jejeng. Jadi aya dua makhluk nu dibelaan ku inung, saha? Anak jeung salaki. Patuangan sakieu hadena melenung 8 bulan pan beda. Keur parawan matak tigul suruh kutu tijali ke simet tisolet cak-cak. Cobaan ena geus kolot cak-cak teu neuna beuteung dengan jedog gitu. Nah, beberhilan. Kusaha ibu diruksak, melaan naon? Boro-boro maharta, boro-boro tanaga, boro-boro awak, dalah nyawa ditanonkeun keur melaan nu ngaran anak. Inung hiji budak 7, nu 7 kapiara ku inung hiji, budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji, kalah sok silih tuding. Cek nu hiji dilanceuk, cek nu hiji di si bungsu, cek si bungsu di panengah, asal lieur eta kolot di alung boyongkeun, doraka gede lamun anak sarupa kitu. Weh. Darengekeun sia teh keneh. Matak lamun rek alus ka kolot, ayeuna mumpang-mumpang eueur aya, engke mah hampura duit geus boga mikeun ka kolot, ceurik, nama jeung ceurik, rup ku padung rap ku lumah katurban teu beureum ngoceak maratan jagat ngajedit maratan langit tutungul anu ngujentul di luhur kubur. Matak ti ayeuna we alus ka kolot mah. Perhatikeun risbangna bisi engket-engketan ganti ku anak. Perhatikeun kasurna bisi buyatak gentos ku anak. Perhatikeun bajuna bisi soek pangmelikeun ku anak. Perhatikeun imahna bisi bolong taplan ku anak. Ieu anak nu babakti teh ulah urang egois tiung aralus kolot mah bawa sapotong ge baju teu kabedag. Dahar ngarareunah buah kolot mah anyuk ngahutang bari ecrok-ecrokan. Tong sok kitu. Matak lamun jelema goreng kanu ngaran kolot kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan. Rup ku padung rap ku lemah katurban teu beureum dagang ukur hutang tani ukur jadi daki. Naha kade bisi aya dosa nu pernah nyurulungkeun cai panon nu ngaran kolot. Bahasan bab kieu mah tinggal ku bapak rai geuneuk rai pias itu ibu-ibu. Rumasanya nu bedegong di titah ulin kaluar teh. Nyai, tong ulin kaluar. Ya mamah mah teu gaul. Saha da ieu tah. Sadia. Sing hade ka indung bapak barokah hirup. Ladang salat, ladang zakat, ladang saum, ladang ibadah haji, alus ka kolot sawarga dibikeun. Ngan lamun goreng ka kolot deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji, engke terjadi di akhirat ditilep-tilep ku malaikat pahala segala rupa, dibabetkeun kana beungeut urang. Lebok yen pahala salat maneh teu jadi ku Allah diganyarna. Kunaon Gusti? Aya inung nyurucut cai panon lantaran nyeri ku bibir maneh. Kade ka kolot mah bapak hampura pisan. Kudu sieun kolot baheula mah pan kucuruk ge urang sieun geuning. Awas lamun baong, sieun kucuruk. Coba budak ayeuna, awas mun baong, kalah dipiteskeun corok curug kolot atuh. Matak tuh nyerenteng. Ini kata aya nu curhat gini. Ka ieu nu bakal pasea balik ti dieu. Pan bieu nyerenteng. Saha deui lamun lain anakna meureun. Tangge teh budakna ih naon mamah tadi ngomong naon teh kitu wa. Sing hade ka indung, sing hade kanu jadi bapak. 2, barokah hirup mah ibu pamajikan alus ka salaki. Kade ulah kasiniran ieu mah.
Lamun salaki balik ti panyabaan cicing ibu nelawang panto ulah bebeja arisan tapi ngariung limaan ternyata MBK ngarariung limaan KTP jeung kakak dibikeun tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng. Naon eta teh arisan majarkeun arisan nah hana gerhana apa pernah ngeclok pamimpin teh geuning kaluhur teh bodas kana pideung mau motor beat asup kana ganggang nya mau urang oge ai bebeja ka salaki bade arisan ternyata ngariung dina bab kitu ulah pernah boga hutang tanpa diketahui tanpa kanyahoan ku ngaran salaki sehingga lalaki bakal nanya mah nah harasi kotepan dibere nah bet boga hutang deuk ngajawab naon ibu loba terjadi papaseaan lantaran bebungok eta terus pak betul kudu alus kanu ngaran salaki ti hotat usaha luat laet kesa ngoprot eta langaran-ngaran salaki papageun ku ibu nalawang panto rengkuh bapak geuning sumping sing hade bahasa lain kieu wae atuh rengkuh cekelan leungeunna tuluy suntangan geus suntangan bapak teh geuning capek mangga cali keleuna golodog leos ibu ka dapur kucuran cai kana gelas keun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan hargaan salaki da salaki urang dihargaan ku saha lamun lain ku pamajikan da ku tetangga mamoal bikeun cai nu tiis bari teu make gula pok ibu nyarita punten we cai teh cai we wungkul teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki tenang Pak mela ngeus sarupa kitu bapak beli teu acan salat mangga ka jaman ieu anuk ieu odol ieu sabun anterkeun ku ibu kalawang WC gebrus salaki mandi bubar mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopea pan ibu teh tugasna nyiapkeun pakaian salaki teh heueuh nya lain cenah Pak nari ibu ngalawan wae ka urang teh ngeus sarupa kitu sekebutkeun sajadahna mangga bapak geran netepan dekul salaki salat beres salat ibu tempo kulibot ibu kahareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki nyuuh nalahunan pok nyarita bapana capilung seripuh tunuh geuning bapak melan jisim abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cingceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi punten ti bareton nepi ka ayeuna can bisa juga makan anu ngaran salaki hade lamun aya awewe saperti kitu ngan kunaon ibu lohok ku eueuh nu kitu teh ku eueuh ning eueuh tako mau belah dinya mah eueuh pisan aya ge salaki datang tujuh langsung nagog menang duit teh tapi jawab ku ibu ada kurang kayak kitu sok ka salaki ngan salakina kudu kumaha heula pandai barokah teh kudu duanana entong dituluykeun ceramah teh Pak nah bapak lalaki urang lalaki salaki nu kumaha heula nu ibu deki kituan teh salaki nu tanggung jawab hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan amit-amit hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh bilih bade ka pasar tah acisna bilih bade nyangu tah beasna bilih bade masak yeuh keur pasakeunana raos ibu kakuping ieu mah ongkoh titah nyangu beas eueuh titah masak pasakeun eueuh titah dangdan lipstik wae ge dicokelan ku bilik jadi nu salah teh geuning lain pamajikan tapi ieu tah bebengok salaki matak lalaki nu heuh bener cenah matak lalaki nu alus lamun hayang barokah dina hirup lalaki alus pamajikan ge kudu alus ya Bu mah gera masak tah pasakeunana mah gera nyangu tah beasna mah dangdan ieu alatna raos gadut saroge kitu da isa laki mah donatur geus dibere donatur mah saha nu rek ngatur tuh pamajikan baeud bapak mah entong kudu boga ka era mah nya lalaki baeud kumis jekrem janggot panjang baeud da jiga lele useupeun Ngerasa aku situ percaya, kumis panjang, janggot panjang, tuluy baut, yai, ngenteng kali-kali mah keur naon aya kumis esok baut mah, mata anu sok baut lalaki kurud kumis. Lamun awewe dek baut ge meujeuk, kumis eueuh, janggot eueuh, baut kan lucu.
jika jeruk deg bitu. Coba lalaki baeud teu main Pak. Mata punten keur kaum lalaki ulah sok baeud. Lamun aya deui dia nu sok baeud dierok isuk deui mah. Nah kudu kumaha atuh lalaki nu pantes nu alus nu kewas lah lamun pamajikan baeud lalaki nu alus mah lain nanya kunaon mah baeud pamajikan keur baeud ditanya mah ngadon nyaega kunaon baeud ku sia tuh jadi pasea coba nanya na kana awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang boa-boa baeudna teh keur ngabukakeun ka gorengan urang geura toong padaringan geus kosong beasna geura toong budak ngamuk hayang jajan eueuh duitna geura toong lipstik geus dicokelan ku bilikna geura toong wedak geus dekok tengahna bapak jadi sadar oh paingan pamajikan baeud teh urang nu kurang mere rasikona aduh itu atuh kakara ibadah teh barokah mun anak alus ka indung bapa mun pamajikan alus ka salaki nu katilu mun dulur akur jeung dulur bisi ibu goreng jeung dulur jeung tetangga jeung baraya isuk bubar ti dieu gewat menta hampura bisi dosa kabawakeun nepi ka akhirat sedengkeun hisaban di alam dunya mah enteng tinggal menta hampura hisaban di akhirat mah hampura lamun itu aya keneh di alam dunya dosa dibawa nepi ka akhirat maka Allah moal waka mere kahadean samemeh manusa silih hampura jeung manusa nya kade bisi nu pernah baeud jeung dulur bisi teu akur jeung baraya jeung tetangga nyarekan batur irah hadek menta hampura jelema nu alus lain jelema anu mere hampura tapi jelema nu alus mah nu pangheulana menta hampura eudeuh moal eudeuh moal naha teu rumasa salah ka si eta anger si eta nu salahna eta mah bisa capekeun wae atuh jeung dulur kudu alakun kakara eta teh ladang ibadah Pak nah maka yang disebut ladang ibadah menang kahadean hareupeun Allah ukuranana anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki dulur alus jeung dulur kakara disebut barokah dina kahirupan ladang ibadah teh eta jam sabaraha ieu teh Bu Allah geus sana anak kumaha urang da urang nu ceramahna beung terus teh markiran lain nah hayang nepi ke jam sabaraha Allah hayang nepi ka subuh cenah Pak keun antep cenah manehna sorangan urang mah urang barhalik we Pak nepi ka sombong si ibu mah hayang nepi ka subuh cingan urang balik ibu uih antep cenah nepi ka subuh antep we tah kitu tah fungsina halal bihalal teh nya matak sok aya hahampuraan anak ka saha ka indung Bapak barisa salaman eta mah kamuflase mendingan beungeut ku sabeui dan nu aslina mah lain kudu setahun sakali unggal poe ka kolot komo menta hampuran teh geuning nyarenkeun sagala-gala eta anak saking ku sedih ma Bapak nyarenkeun rumah sa ditu boga dosa jeung doraka nyarenkeun ka emak eta kolot saking ku sedih nampi nyai boro-boro di alam dunya engke maneh kokojayan di neraka ku emak di ojayan nah memang neraka teh cai panas Garut gitu masak tadi cek qasidah taqabbalallahu minna wa minkum tuh udah sedih ibu inung eueuh bapak eueuh sedih boga kadaharan dianterkeun kolot geus eueuh boga imah gedong kolot teu cicing boga mobil kolot teu tumpak boga sawah kolot teu nyaksian urang beunghar kolot teu nempo mangga emutan ku bapak bisa percaya matak mengpang urang keur aya gupay kolot ka dieu gitu dipangmasakeun disugemakeun bagaikan ratu dan raja lamun anak ngajamin kolotna maka Allah ngajamin anakna mun anak mereka bahagiaan ka kolotna maka Allah nu bakal mereka bahagiaan kanu jadi anakna jadi bahagiana urang teh gumantung alusna urang kanu jadi kolot urang talar anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka naon ibu da teu nyanyi embung nuhun atuh meureun tadi teh rek mere meureun nungguan nyanyi aya teh cenah deuk ngusan cenah daripada teu dibikeun meureun gitu lamun kabeh kieu mustami untung gede lamun bari nyanyi aya teu bisa ogeun nyanyi sakali anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung
penyebab bencana alam terjadi anak goreng ka inung bapa, pamajikan goreng ka salaki, mun dulur teu akur jeung dulur. Tah penyebab bencana mah aya opat. Pama anak goreng ka inung bapa, pamajikan goreng ka salaki, dulur teu akur jeung dulur, kaopat murid geus cucungah kanu jadi guruna. Eta mah aya panambah, bencana bakal terjadi di mana-mana, gunung bitu, laut bahe, puting beliung terjadi, di mana-mana bencana bakal terjadi. Lamun opat rupa terjadi, anak goreng ka inung bapana, pamajikan goreng ka salakina, dulur teu akur jeung dulurna, murid calutak ka guruna. Ngeusan geus 2 jam ya ceramah teh jam 8 ana jam 11. Kumaha urang we ibu mau ngomongkeun karek jam 10 bari teu bogaeun jam saya teh mah. Sakitu nu kapihatur sim kuring Nana R Gerhana. Moga-moga aya guna jeung manfaat khusus ke pribadi sim kuring umum kanggo urang sadayana. Sakitu nu kapihatur bobo sapanun sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalin uri pamrih hampura anu kateda. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya Pak DKM tuh Pak. Pak DKM ka dieu ieu acis kanggo Pak DKM. Wah, moali bawa ku urang. Mana Pak DKM teh? Cek. Tuh, Pak DKM tah canak artos kanggo ngomean mic. Hatur nuhun ka Ustadz Nana Gerhana, mudah-mudahan janten inspirasi sareng motivasi kangge urang sadayana. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, demikianlah seluruh rangkaian acara Halal Bihalal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah buat kita semua. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RW 07 Kampung Citerep, Desa Sukamukti. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kami sebagai pengatur acara mohon maaf secara pribadi jika ada kesalahan yang tidak pada tempatnya. Akhirul kalam. Demikianlah acara yang telah kami laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.